Kunaon atuh Jang? Apa? Jang. Aral. Nah make aral kunaon eta? Tadi rek nuturkeun dicarek. Usaha make jeung dicarek. Tuh ku si itu. Hah? Si itu saha? Tuh. Keun bae padahal mah teu kudu dicarek. Apaan Ujang bisa leumpang? Ada di gogorohan deui itu aing. Hah? Heuh maksudna rek nuturkeun saha? Aya tadi aya awewe ti luar. Aduh, daekeun awewena. Nya embungeun. Heuh, pantes matak nyarek oge dambungeun. Jadi eta kumaha jeung di teungeul langsung da nyarieun eta oge tangkal oge. Anu kieu. Heeh. Moal Da nyarieun eta ge teh. moal. Heeh, tah kudu kitu cing nyaah kena tangkal teh. Anu kieu. Heeh, da sarua nyawaan. Itu dia emang geus buruk. Henteu kieu masalahna manaha dicarek nuturkeun awewe jadi nyiksa tangkal. Apa nama kapegung? Oh, lain ama ka bagong. Lain. Oh, ama ka bagong kita kitu. Aku jangan gitu. Ya Allah. Ini aduh meni centil Jang. Ayo Jang pernah jadi awewe centil gitu nyarios? Tuh. Hah? Aya teh kikituan menang di mana? Hayangnya. Hah? Di mana? Sayang. Hayang. Kumaha lamun jadi satu lina kitu? Daek daek dibawa ke rumah sakit jiwa. Mau. Nah, Jadi nu gelo mah kudu gede gitu. jadi mung jadi nu gelo teh mung dugdag digigna. Bae nu di ieu na we, nu di kamarna teh ningan. Mau sampai balik kudu ka pasar kudu gede. Harkeun bae apa ngarah loba nu mere duit Jang. Kudu ngalancalan. Apaan Jang nuturkeun nu awewe tadi teh da si emak sogok Jang nyogok si emak geus loba duit mah. Kudu ngalancalan lain baju dia nu gelo mah. Jadi mung we. Mau. Keun bae atuh aya rek ka mana? Balik. Balik ka mana? Nya balik ka ditu ka Lambung. Boga keneh inung teu. Enggak. Ai bapak, Tuh. ai pamajikan? Tuh. Henteu. Tadi rek nuturkeun oge. Oh, jadi hayang awewe teh karena teh boga pamajikan. Belum teh mana mah. Oh. Nah tuh lain ngomong ka urang, mun ku urang di anteur si emakna. Aing mah jadi ulahun. Geus satu gerak balik mah balik eta karunya tong leungeulan we eta. Balik. Heeh, sok balik ya. Tong jalan dinya eta mah susukan. Ka dieu balik deui ka dieu. Ka dieu. Heeh, tah ka dinya tuh. Kuburan. Ieu henteu ka dieu katurun atuh. Oh.